Masya Allah luar biasa. Ayo saya bagian sugi fasilitas nu aya nu dibikin ka urang segala-galana kudu ditarima. Sugih nang Allah, susah nang Allah, sehat nang Allah, susah nang Allah, gering nang Allah, dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima naon pamere Allah. Fasilitas etalah nu kudu digunakan pakai nyebrang ti dunia ke akhirat. Sakitu sok gerage. Mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah, protes kabeh. Protes. Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya. Antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae. Antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan. Moal bisa nyuguhan atau pangkat Haji Pendi mah. Jajangnya lagi harerese. Atupan sugih berarti Kanjeng Nabi Sulaiman umat bisa nyuguhan teh. Nah, lamun aya nyaho kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim gitu. Kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe. Eta nu aya di gunung 15.000 embe. Onta 15.000 onta. Sapi 15.000 sapi. Sugan urang mah Kanjeng Nabi Ibrahim teh susah. Sugih. Mata ya ada mas nyuguhan, ndek pakai nyuguhan naon ai susah. Ndek pakai nyuguhan. Assalamualaikum Haji Pendi. Waalaikumsalam. Nyukula tanda sarua jeung aing. Ndek kumaha nyuguhanana. Tapi lamun ka Haji Salim, waalaikumsalam. Nyukula tanda dahar di dapur sia sadaekna sia, jeung piring-piring bawa ku sia. Kan mudahan. Datang ke Haji, "Heh kalau tolong budak." Datang wajib jari, waalaikumsalam, kulan can dahar ya, dahar ayo sadaikna sia berkat bila perlu, balik bungkus sia kan ngeunaheun. Coba Haji Pendi, waalaikumsalam can dahar, atuh seru. Nah, ikir cerita Kanjeng Nabi Ibrahim teh sugih. Begitu diangkat jadi khalil, cak Gusti Allah, anta khalili ya Ibrahim. Protes, setan protes. Boro-boro setan, malaikat protes. Malaikat kabeh protes demo. Ya Allah ya Rabb, masa si nusugih jadi kakasih tuan teka harti ku mah. Nusugih jadi kakasih tuan teka harti kajian kumaha ge. Biasalah mah nu susah. Anu geus teu hayangeun kana dunya. Hehe, cak Gusti Allah. Urusan hayang jeung teu hayang lain, urusan boga jeung teu boga. Tapi ta'alluqna dunya, ta'alluqna hate kana dunya. Ai maneh kumaha malaikat? Teu biasana we waliullah anu sok di guha bae, waliullah anu sok di gunung bae, waliullah anu sok di imah teu bogana naon. Ih, maneh meningali nangan sabelah mata. Nu seja nu sugih. Loba nu ku aing diangkat jadi khalil, jadi kekasih. Henteu kula mah protes, teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan. Aya nu leuwih hebat tibatan eta. Sebab kula neule cek malaikat di gunung 15.000 embe, 15.000 onta, 15.000 sapi. Jibril cek Gusti Allah, nun Gusti cek kakholilan Ibrahim, cek kemana mangga Gusti. Datangkan Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia pas Kanjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban, ilu Maraban zahira daun hati nama Allah. Haji Pendi mah pandagang teh zahiran wa batinan. Gaji Nabi Ibrahim batur itu pernah dihitung sama nu hitungannya batur, itu pernah nikah hayang batur sama Nabi Ibrahim aya kumaha Gusti Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anjeun di mana ya? Abdi hamba Gusti. Hati mana? Hamba Gusti we. Naon ka dieu? Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikat war ruh. Lain deui mah ye. Lain deui aya naon ye? Kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000. Kula hayang seperti luna bae. Cokot. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim cokot. Cokot berarti mana yang 5.000? Bawa kabeh 5.000. Ayat tukang ngangona, hadam 5.000 embe gerak bikin tak ke jelema ieu. Malaikat Jibril pohara we. Wah kadi ditongton ku malaikat, Masya Allah. Malaikat geus hidup. Ya Allah. Urang
menta boro-boro menta karung 1000 ka Haji Pendi, menta 5 bae kudu mayar bae can orang gratis. Cicing enak deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim, asana kula lamun 5.000 mah ieu encan cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hayang sabaraha deui? Hayang 5.000 deui bae. Hadap 5.000 deui bikeun kanyana. Cak kadang atuh Tuhan ulah tugas. Ulah bohong. Sia mah kita ku ayo bikeun cak hadam ambo. Masyaallah. Can balik keneh bae. Masih kurang. Aya naon deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Asana kurang keneh ieu kula. Sabaraha deui? Mun 5.000 deui beakeun kabeh. Adam beakeun kabeh. Na ieu 15.000 cak batur. Na ieu mah geus bikeun kanyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh. Geus cek Kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 gecak batur, kemudian teh tukang ngangona hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangona sok bikeun ka ditu kabeh. Tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat. Aing bedek dikuwahakeun. Aing padahar tilok jual embung. Aduh dikuwahi dijurukeun ku Kanjeng. Nyana ditongton ku malaikat. Cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh. Satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embejak naon. Oke cek malaikat Jibril aing geus mau embe ka mana. Aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun. Mentak lain lalagaan eta wiridan teh. Mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun. Dibaca ku urang masyaallah karim loba anu geus kataekan. Naik mobil ya. Lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Dibaca terus bisa jadi cepet. Ieu mah kula mah kamari bae tah mudik ieu jeung Pak Haji Salim ya. Kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu. Tuh, saya teh bohong coba. Sok atuh turuti tolong. Ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih. Ka Garut cuma 2 jam aneh. Nah, itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka Abah almarhum. Jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus masyaallah set dipikir-pikir dreureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasoh heula nya mah rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ka Garut. Tapi sakitu lilana saja maleuwi kok masih cepat baik. Nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Nyana langsung ngarupa malaikat kaget Kanjeng Nabi. Mana anta? Anjeun sabenerna saha? Jibril. Masya Allah. Maksudna kula diutus ku Gusti Allah. Titah ngecek kaholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ke anjeun sebagai khalilullah, malaikat kabeh protes kusugihna anjeun, termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes kita setuju dengan derajat kekhalilan. Allah mutus kula untuk mengecek, ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah, ternyata malaikat kabeh kuari geus mohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah. Cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula. Makhluk mah sanajan malaikat dek percaya dek teu nu penting mah kula mah jeung Allah tuh. Kitulah jelema luhur. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur, kapan manusia teh aya 3 tahap, aya hayawani, aya rohbani, aya robbani. Ketika manusia berpangkat hayawani cara urang, ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae,
dua kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teu hayang kalem teu cumpon bae teu bedek berjamaah bae haji pendi maka masjid hei dak ayo berjamaah ayo aing imamna bae iyalah eta ibadah nu pangkat da hayawan ieu mah diragukeun asup sorgana nu kos kieu mah nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nyana mah loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin wah istimewa ieu mah ruhbani nomor katilu mah rabbani rabbani mah malaikat di neraka neangannya teu kapanggih malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih terus we malaikat neangan saha maneh ieu pulan anu rabbani teu kapanggih jeung di nerakakeun teh hese usul malaikat zabaniyah ka malaikat ridwan aya henteu pulan kugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih ku aing teh diasupkeun ka sorga diteangan ku aing di mahsyar teu kapanggih ahli neraka malaikat neangan nyana teu kapanggih ahli sorga hasil sorga malaikat ridwan neangan nyana teu kapanggih gimana kasih jelema usulnya lah ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu catetanana geus aya di dieu tah jelema mah tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh di mana ayana cek Gusti Allah panjana mah pangkat teh rebani atuh kumaha aing bae sia urusan ada tuh mah aing bae tah eta matak aya di Jakarta toko rebani cangcut malulu teu beres ka Jakarta nah iyalah saha nu pangkat rebani kutub rebani wal arifus samadani para aulia Allah Syekh Abu Hasan As-Sadili Syekh Abdul Salam Al-Masyish Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus samadani rabbani heseun malaikat di neraka neangannyana heseun malaikat di sorga neangannyana kapanggih bebejak ka Gusti Allah cak Gusti Allah jana mah teu hayangeun neraka teu embungeun neraka teu hayangeun sorga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya Masya Allah nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana apakah di hayawani apakah di rohbani apakah di robbani apa di rohbani beres kene masih hayawani hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge suci salat eta mah salat teh susuitan tolong hayang kanyawan ku tatangga paglon nah beres kene lah masih kene salat kene bae sanajan ka neraka ke wayahna mah dicabut ieu tetapi lamun enggeus kafir musyrik munafik geus teu mangakui kanu diri urang ieu nu cilaka jas